Jadi bisa disimpulkan ece ningkat iman jeung takwa teh hiji tolabul ku ilmu, dua seueur maca Qur'an, tilu seueur dzikir ka Pange, maka sakalian ka salat anu 5 waktu mah sing daek dzikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, wiridan ngaranna arosok kas lohor osok parah astagfirullah cenah osok tapi tara pedah naon tas lohor tara rusuh saha nu ngarurusuhna dapat culeun jeung pagawean mah teu ngarurusuh, nu ngarurusuh mah hawa nafsu, matak nu kaopat sing mampu ngalawan hawa nafsu. Malah cek nafsu mah ayeuna ge lah geus teuing urang cuan ka sawah, cek nafsu mah kitu, matak nafsu mah sok ngajakna teh kana teu puguh. Hayang urang mampu ngelawan hawa nafsu, yuk tinggalkan dia. Urang Sukadana apal monyet, aya ngaran doger monyet, bagus. Cek anu boga monyetna ayo joget monyet kumaha, cek nu boga monyet cek eta nu bogana ayo ngagintar monyet kumaha, coba sujud monyet kumaha, geus rapih ece keprok enak surat boga duit mere leres, kira-kira mere ka monyet tak nu boga monyet, lamun nu boga monyet teu mawa monyet ek mere duit moal deuleut. Jadi dihenteu-henteu ge mere saha, balik ka dieu ece eta monyet bisaeun joget, eta monyet bisaeun sujud, eta monyet bisaeun jujungkungan, eta monyet bisaeun nepikeun ka main bola, sabab dilatih, dididik, dibina ku nu boga geus aya nama monyet terus. Yuk balik ka dieu, hawa nafsu diibaratkeun nu urang teh diibaratkeun cek ayeuna nafsu teh kudu ka sawah, kudu ka kebon, ulah teuing lohor, ulah teuing jumaah, tapi diurus, dibina, dididik ku nu bogana. Nafsu urang teh ka masjid mingguan daekan, berjamaah daekan, sodakoh narajin, dileungitkeun eta nafsu, dibina, akhirna nu boga eta diri mampu ngabelajar nafsu lucu enak nikmat dina awak urang, sabab nafsuna geus dikumaha, dididik, dibina, nu aya timbul barokah Gusti. Monyet teh galak, monyet teh dusun, ngan dibina ku nu bogana jadi lucu, jadi nguntungkeun, rapih main, duit loba nu mere milik nu boga naon. Nafsu teh galak dibina ku urang, akhirna nafsu nurut, akhirna urang jadi nikmat bunga benang barokah Allah, sabab nafsu dibina ku urang kit hese-hese teuing. Piraku teu apal doger monyet jadi lucu, nafsu ku abdi diibaratkeun monyet anu galak, monyet anu goreng, dibina jadi nurut kanu naona, kanu boga. Nah nafsu ge nu aya dina diri urang dibina, diurus, ngarah jadi lucu jeung bunga jeung nikmat kana dirina insya Allah. Balik